naon sababna urang ngarasa riweuh pusing di alam dunya sabab jalan hirupna ngantir salah sahijina nu dalapan pusingan aralan tupayaan cegekan geueuhan gede amok goreng adat nyariweuh begitu-gitu coba lamun ningali kana walakon karuna jalma mulia ceuk Allah piceun teh nu dalapan teh entong dipigawe jadi senang ka urangna bijak Islam teh ngan lamun geus dibarengan jeung sifat kajalmaan dipate alat ilmu Allah amuradul Islam jeung tibatan aya batur nu aya ge nungtut areun Islam teh ngajarkeun pamaseaan Islam teh ngajarkeun mumusuhan nu tadina mumusuhan kudu jadi baraya baru Islam aya saling sekelekeun kitu na di mana teh mau mulyana Islam